baiklah para hadirin. Yang tidak baik bukan hadirin. Zaman baheula mah yang sesatuan sok barisa ngomong. Arudud, udah kieu. Baheula mah teh. Biasa pas ngobrol Pas orang-orang. Tah kacaritakeun teh sapi nih. Sepi. Sapi mah jelema. Sapi mah geuning. Jadi si sapi teh jeung mending gitu teh. Ente sobat Besti sapi eta mending. Teh ciri mending da. Iya. Tak datang mending nih. Sapi mending. Ngarobrol kieu. Tambah lama bisa ngarobrol. Sapinya mending. Sapinya mending. Hiji waktu teh marani di balong gitu. Soalnya si Ojai. Narojai. Apa lu nih tuh buka balong begak buka nanti Haji Jepri. Ibu lama dia ya mana? Haji bukan tuh. Anu sepina sih nih mana ini mah? Lain nama. Sebelah kulon. Kegulan Karoe. Nah, ker itu nya ker garuyangan cukup ramanya. Gitu tanah balong. Jol deh tak Haji bogana. Aing can balong dikieu teh cenah. Ieu can tukang ngariung teh cenah. kubak Oh di kubak. Mana yang can tukang ngarojai teh? Cek Pak Haji teh ka sapi jeung munding. saja mah saja. Ya lemah kan ompong. Kena dua jeruknya. Nah, eta kubaka terusuh. Kan bajuna sok diteunan dina tamakan nih, nu galeng gitu. Kubaka terusuh jadi sapi nyokot baju munding nyokot baju sapi. Iya nih. Jadi kan anu munding kan badagnya. Jadi dipake ku sapi teh logor. Tamatan sapi dika ayeuna aya gegeberan ieu teh. Sapi mah Salahan bajuna eta gomlang. Lamun munding nih, merketong teh. Serem eta bajuna mah sapi. palingan ya. Gitu itu cerita. Gara-gara ngojai berarti. Gara-gara ngojai. Tak kuda zebra belang. Asal mah hideung unggul eta kuda zebra teh. Asal lutung teh sarua asal mah bodas gitu. Si lutung. Nah, hari deung kabeh oge gitu. Nanti aya sasakalana deui sarua Zebra jeung lutung. Jadi hiji waktu teh kan ngobrol kieu gitu. Ieu ceritana zebra. Kita lutung. Beda hideung Pak ya bajuna. Gitu. Cek lutung teh cenah ka zebra. Lain cenah maneh lamun dicet cenah dipolas ku bodasna halus sing. Cek si lutung teh. Lutung bodas asal masih si latar nama si kuda bodas eta. Baheula saya bodas. Asal mah bodas eta. Buluna cek si zebra di sini. Itu cenahnya dicet cenahnya kami belang pantes gitu. Nah, mari dicet. Nah, aya hari tadi geus aya cet teh. Ka Hasan mun Hasan. Berarti Hasan saya sebenarnya. geus aya. Aduh, ke material itu tah. Beli cet si lutung teh. Dicet teh si kuda teh tah. Belang-belang geus pantes teh. Kuda zebra jeung ketinggal itu belang udah sideung. Beres. Sudah macet. Udah teh dinding. Si lutung nantung. Kasunu ada cet hideung. Keblok teh sama kau itu. Makan hideung kita ayeuna kabeh. Jadi di akhiran. Jadi dianggur. Terus sakala